Beres sama yang teh. Di kosan aing teh. Beres keluar. Sekolah teh Jawa kieu manggal pernah aja di kosan teh benar boleh sih. Bareureum teh dieu teh anjing. Asa ceng teh dicipok di bekam. Demi Allah anjing. Rata-rata di tekstil mah aya pengawasna. Jadi satpam ya ngawas ka jero. Ya jadi mun aya nu molor teh foto ngaruna. Ya boskeun Kana Facebook. Asupkeun kana Facebook. Diasupkeun kana Facebook. Nah, cenadangnya manuk teh bet paeh. Eta manukna panyakitan cing gitu. Cingana mah heart attack cing. Penyakit jantung. Jadi modal langsung jantung. Manuk serangan jantung. Aya bar-bar ngamuk we ceritana ngamuk. Ngamuk teh balik gitu anjing. Ngamuk teh ku cabul jadi gini anjing. Potong si eta stangna demi Allah aing terus mainnya mau kumaha utung potong teh sabelah we aja. Ini aing gas kumaha? Gas di kieu. Aing goblok min sitar aing. Aduh anjing. Orai ku beurit aja ge. Orangna teh ku beurit. Beurit nu bodas. Heeh. Lompat beurit teh ka kosan aing ke kamar aing. Senaon goblok saya teh ka kamar itu abeureut geus karunya diurus ku aing beurit. Siang ngurus ieu reptil, aing ngurus beurit cing aing. Tuker tama hayu. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kawitan. Pak Haji siap, Jedan siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lam. Underground. Bawah tanah. Anger sih mah underground deh. Ya kembali lagi di SMP Podcast. Sekarang kita mulai tayang itu hari Rabu ya. Karena dengan pertimbangan beberapa pihak ya, ada saya sendiri soalnya pihaknya. Saya beberapa berarti yang sorangan ya. Ini kita hanya menunggu hasil dari editor ya. Ya. Yang merangkap bukan segala rupana. Cul. Laksmana. Aing boga cul Laksmana. Dan hari ini episode naonnya? Sedikit membingungkan dan membagongkan sebenarnya. Ya. Karena Random kita lah. akan mulai sedikit serius ya Ya, di episode kali ini. karena kita bosannya dengan kebecandaan-becandaan. Bercanda mah sebenarnya modorot Anjing. Tapi kan cuma lagi hirup mah tong serius teuing ala bodorna. Nya lah bodorna. Kira anu bercanda mah pemerintah we lah. Bener. Pemerintah Konoha kan? Konoha. Antep kan masih bercanda ku mamaranehanana. Cul eta. Naon eta SMP teh naon? SMP Podcast. Oh, Karena SMP. tiap episode harus beda-beda. Beda ya. Itu betul. sedikit apa ya jadi bingung juga ke kitanya ya karena emang temanya Ada saya ingin SMP Podcast teh. Suasana. Oke, aya nama khusus untuk Andi Hermawan. Oke. Jadi SMP Podcast teh apa artinya sekarang ini? suasana malam pertama. Berarti episode kali ini SMP adalah suasana Malam pertama. Suasana malam pertama asik senang sekali. Eta lagu suasana di Kuta Bali Anjir. Oh, tambah lamun keur holiday. Lamun keur diajar suasana di kota santri. Bali oge sih. Endah. Tong mau apa? Asik anjing sekali. Asik anjing sekali. Di Kuta Bali atau Oh, di Kuta Bali. Oh, Kota Bali. Nah, mana mengusung tema SMP Podcast. Coba ingat saya juga si Digi anjing. Lain juga Papa Tom. Sebut lagi tuh aja ya. Tapi sekarang iya rada anjing geus mending. Tapi OP sih eta berpower. Ya, iya Sultan Jorgi anjing. Iya, Thomas Kristianto. Jorgi. Henteu ya cik mah teh Asep Saipullah. Oh iya. Abi Kasep. Sumpah demi Allah. Anjing. Masyaallah, tabarakallah. Nah, mana buat hayang ngebahas malam pertama, Bro? Tapi kala iya malam pertama di konteks naon heula ya. Sagala. Loba sagala. Karena kan malam pertama teh bukan hanya konteks pasangan, Iya. suami istri lain. Loba kan pagawean maneh habis pertama kerja, malam pertama kerja kan aya nu si peuting kan? Tuh. Tapi orang kan pernah nyobaan si peuting kan. Resep anjing sih. Mana pernah teh sih, Jay? Orang pernah.
Aji. Masa gawe di Mana? mana? Nah, ini mah ngabas pagawean lah. Nah, urang mah can pernah ngasaan di sip-sip gitunya. Karena mana mah da Nah berarti sih. Betul. lain sih mah emang tiba galana nya gaweana anjing di nu ieu wae di Media. karya media wae. Urang mah kan segala rupa guys. Terjun lah gitu di anu karena itu ge. Pertama masuk kerja sip-sipan tahun seberapa? 2013 urang 2013. keluar STMG guys. Mulai langsung gawe. Kemana keluar sarua urang manggil keluar SMA ge langsung les urang. Les biola. Karena meureun baheulana keur zaman sakola sok begadang jadi sarua wae sih. Gawe penting gawe beunang sarua. Wae cuman nya aing ngalawan tunuh mah wajar. Tapi Kan saya akan lawan kan nya, gitu. saya akan lawan. Tapi ieu euy ngaranna teh anu karasa ku urang gawe gitunya. Namang geus geunah alhamdulillah. Nu paling capek mah gawe di tekstil euy, mata urang salut ka Garmen. Kurang garmen tekstil pokoknya mah. Oh emang beda garmen yang tekstil? Beda. Garmen mah nyeun baju. Beda mah kan bejeng kuda. Heeh. Mon garmen? Garam jeung Garam jeung permen. Guys, terima kasih. Kan mun mobil mau mobilan. Mobilan. Motor mau motoran. Lamun McD, Bebek dia. McD-an dong. Aing hampir euy. Hampir kagak gocek. Hampir kagocek aing. Gocekan euy. Mun Blackpink. Blackpink, Black Panther. Black Black Panther, Pink. warna pink, Nah, Blackpingan. tadi Balik kabinnya deh, kagawean. Wah. orang mah salut orang pribadi mah kanu gaweana di tekstil garmen. Industri tekstil. Emang eta mah teu nyalse sih cuk urang nyalse. Emang Karena- apa gawean nu nyalse urang. Nya ente mah nyalse ente mah geunaheun pisan. Terus nah teu nyalse maksudna kumaha? Jadi nu kan orang pernah oge nya di tekstil. Heeh. Hese euy waktuna Ngepus teh. Heeh, lama kerja zaman Mobile Legends bae lama anjing COC bae lama. Oh, COC COC. Yang COD gitu jualan. Can Oh, can. Geus aya meureunnya COD ge nya. Aya, Shopee COD tiba heula. Anjing. Terus. Lanjut. Tah, emang ripuh sih gawe di Ya. nu karasa kurang gitu. Mata kurang salut lah ka para pesona nu gawe di tekstil di garmen. Bener. Memang manehna Mental lagi geus kuat sih kan. Emang bener ngalatih mental mah gawe di tekstil heula menurut urang mah. Jadi siga para pemain timnas mun mental goreng cenah gara we Di tekstil lah anjing. Urang begang anjing baheula mah di Di ospek tekstil. lagi. Ya gitu. Begang bisa. Mana bagian naon di tekstil bahala? bagian dyeing finishing aing. Naon deui finishing. Bagian nyelep kain. Jadi mana aing tika belang. mau bendera nu ngalewat gitu. Finish. Kibarkan itu. Tuh anjing gitu. Balap. Kieu atuh meureun. Eta mah mana pramuka anjing. Itu kan menuju si jalan gini. Semapur kan? Seksi road. Seksi road. ETC. ETC emang ada doang gitu. Di TC. Di TC. Kebun Kalapa. Tapi jadi sarang zombie bisa di TC. Ayo nama. Kebun Kalapa, orang kan lamun ka Samsat sok kadinya nya mun ngisi STNK gitu. Perpanjang STNK tina 1 meter jadi 2 meter. Terus deh. Hah? Cuma terjadi komentar anjing. Kan perpanjang STNK. Oh, anjing. Batur mah 5 tahun ya. Aing mah per meter soalnya. 1 tahun. Per meter lamun teh di roll meh murah. Cika beli kain. Goblok anjing. Jadi mun beli kain. Nah, orang bagian finishing bala bagian nyelup kain. Kumaha? Oh nyelup. Nyelup. Jadi mana tukang celep? Tukang celep. Tah, cikang ngibingnya salah tukang celep namanya. Aing siapa pendek. Kan aya gitu kayak ngibingnya dengan gini. Kenapa? Abi naon Pak? Siapa pendek cenah. Teh nu anu pain anu tersangka nasa anu disalahkeun saha? Kemarin bagian nyelap bahala teh. Pencelupan bala di. Pantesan mana nyelap topi ge bisa gitu ya. Bisa, kemarin orang nyelap topi. Di make naon nyelap? Make pewarna. Lain kamari topi make naon? Hah? Nyelap Pakai pewarna menyelap. Naon Oh, disebut pakai nanti? pakai panci aing. Memang make panci. Mal mungkin make drum nah gede. Topi leutik kan rumus kan ada. Pakai wantek, wantek. Aya laguna kan? One take, I don't know why. Lagu Linkin Park. One take, wawan pun take. Wantek, wawan pantek. Tapi Anjing serius banget. Oh, sok lanjut. Berarti Bagian dyeing finishing. Finishing. Ribu pisan karena memang
Jadi rata-rata di tekstil mah aya pengawasna. Jadi satpam ya ngawas Iya, ka jero. ada kabeh. Ya jadi mun aya nu molor teh foto ngaruna. Ya boskeun kana. Kana Facebook. Asli kana Facebook. Dicelupkeun kana Facebook. Diasupkeun kana Facebook. Di-sharekeun ke grup jual beli. Ya sudah apa gawe sate. Jual beli bayawak. Di-upload nanti lain di-posting di marketplace. Kayak grup reptil. Dijual. For sale. Bayawak albino. Anjing. Ya anjing jadi. Sok lanjut. Ya Allah kayak jadi foto. Ya kerek 10 menit aja. Pasti baca Al-Qur'an gitu. Alde Taher atau Aldis Burger. Burger. Rotinya lembut, rasanya juicy Lucy. Rizky Febian ini beli di online. Non? Bisa beli online. Bisa online. Memang bener Rizky Feb berarti teh Juicy Lucy, Rizky Febian mahal ini bisa pesan di online. Berarti berarti menjelaskan di luar itu bisa pesan di online. Jadi gitulah itu nama. Jadi itu nyambung. Jadi itu naon anjing. balik ada yang finishing. Sudah ada finishing. Nah jadi di tekstil mah hese waktu jang sare oge. Pas malam pertama mana daing finishing kumaha? Ah gitu we lompatan. Jadi gue ini. Ucing-ucingan. Kan labirinnya hari di ya labirin. Mana gawe di mana sih? Jadi kuatasan mana teh? Ayo siapa yang bisa keluar gaji gitu. Ucing-ucingan nyaing. Oh kayak aing di mana? Nah gawe aya labirin. Nah gawe teh aya labirin. Anu bisa keluar bisa gajian. Lain. Kalah nyenet lah rokok. Nah gawe aya labirin. Tekstil. Maksud berarti lain labirin kan? Hah? Lain labirin kan mana tuh? Lain Naon? maksud urang teh jadi kan ngegemblangnya si ya teh ruangan teh juga lapang bola lah gitu. Loba drum nah karena teh roda-roda drum jangkain tah eta teh jadi juga labirin lah gitu. Oh, jadi troli mah par kieu nya. Heeh, emang eta ge sarua juga bak gede di tekstil mah kayak itu. Eta Oh. roll-rollan. Mesin eta juga cacing nu dina SpongeBob gini. Oh, cacing besar Alaska. Gitu tanangguh gitu. Oh, mesin teh. Heeh. Eta teh jang naonna? Hah? Yang perang. Yang nu sare kapangeuleun. Apa sih? Cacing besar Alaska. Mun ngelawan aja. Wapkeun anjing kan itu gitu kan. Anjay. Anjing gitu. Itu anjing. Itu nama dapat bisa cacing. Eta teh jang naon jang ngaluarkeun cairanana atau Entah, naon? emang jadi si kain teh kan kain mentah ya, Ya. kain geus melewati mesin jet relax, Ya. terus white reduce, arek asup ka ieu Naon wae tadi teh? white reduce. Jadi memipiskan kain. Kan aya mun maneh geuning meuli kain gramasi sabaraha, tah tidinya ngatur gramasi teh ketebalanna teh. Oh, I see. Asupna ka peculupan tidinya teh dijahit terus orang masukkeun chemical ka ditu akhirna diasupkeun pewarna pakaian eta langsung dipanaskeun. Tapi warna nu susah naon biasanya? Nu susah mah warna baheula urang keur di ieu mah ieu naon teh? Bungur. Henteu bungur. Bungur. Koneng tai na sih. Anjoy. Asli bener. Ade koneng tai paling hese bener baheula. Kuning bas. Masalahna tai teh beda-beda konengna aja. Ente kabeh koneng. Tai teh tidak semua kuning cerah. Aya semua hejo kan. Semua hideung. Tapi eta peses orang menandakan kesehatan orang bu peses teh. Ya, bener. Bener mun urang hideung tah berarti jeroan urang keur kotor. Loba tinggal dari Tinggal larang. Eta naon teh anu eta? Sarkol. Tinggal dari sarkol. Sarkol. Tapi bener eta Mun nu mencret kumaha tah? mun Manchester asu abri eta teh asu angin asup angin. eta Mun gara-gara lada kan bisa oge. bisa terus mun teu as tah Anu mun karotak naon? anjing gak jadi kan gitu. Aduh. Terus siapa tahun dia teh di mana? Mana tekstil mana sih? Disebutkeun ya Nah, pabrikna ngaranna teh Daerah naon lah? daerah Cimareme. Cimareme. Daya Pratama Lestari urang bali dinya. DPL gitu. Wah eta mah urang pertama keluar sekolah teh terlalu sukanya sih urang
Urang gawe lah di pabrik wajit baheula pertama. Tapi aing finishing oke. aing aya kisah eta. Lain finishing oke. Lain anjing. Bagian ngecek wajit aing baheula. Bener heeh. Leup kita gerakan teh. Tapi ya lama bisa jadi di konten kan jadi gitu teh. Nama mun baheula geus aya mah. Konten gitu kan. Heeh. Live gitu. Bala mana tukang ngecek naonna? Wajitna. Wajitna. Ah, dikocek gitu. Dikocek atuh nyeun teh juga nyeun dodol aja teh coy. Prosesna Jadi panjang. wajib dodol eta. Wajib. wajib. Wajib lain dodol. Berarti gula nanaon diabuskeun kemana dikocek gitu. Heeh, kelapa, ketan. Urang aya kisah tah kerja mah. Kerja mah. Wah, ieu mah anjing kisah percintaan mah percintaan. Jeung wajib bobogohan. Tuh, Jatuh cinta pada wajib. lain. Ada mesin celup. Apa mana anu Manya wajib mesin celup sih sok aneh wae. Namanya teh. Terus Kan ngobrolkeun wajib. wajib aja. Wah. Babaturan mantannya teh bray. Jai ke SMA. Orang tuh bukan mantan. Woi. Orang gombong. Si Agung. Lain belum karena aya lah. Sebutkeun lah dah. Heeh. Pamajikan aing mah tara cemburuan alhamdulillah. Inisial. Kak isialna teh baheula. Atuh eta mah tadi disebutkeun aing apa inisial we unggul. Aing bola kan emang kerusum cinta ugal-ugalan teh geuning anjing bola zaman eta mah Bucin pokoknya ugal-ugalan. bahasa itu mah bucin. Aing teh niat kan manehna teh ulang tahun anjing caritana teh. Aing kan teu mungkin minta kada ulang tahun duitna ka indungnya teu mungkin Karena wajib. Tuang Teu. Nah, tinu hasil Oh, wajib. gawe ngocek wajib teh ku aing kumpulkeun menang 100.000 baheula teh tah. Baheula kan bolu otang kan aya gini nya. Bolu otang. Orang Urang bau jeung Incuna. nya. Karena saya SMP jeung urang incu botang Oh nya. ke si Amaira. Halo Amaira. Incu botang eta. Oh, semoga usahanya lancar ya buat. Kan itu sih. Botang Udah apa dicirinya semua? sih. Hah? Soreang. Oh, iya tuh nya mugi ausna hotimanya. Ya balik dia kan tadi. Pas tahlilan Hah? di bere bolu saloyang doang sih. Anjing. Ente tahlil. Tahu. Mang urang nu tahlil. Om urang. Anjing. Dok lanjut terus pas ulang tahun. Ulang tahun teh aing teh kan urang teh ekspektasi nama aing anjing effort pisan mun jangan mana namanya. Aing belikeun boneka anjing anu 50.000. Tadi bir. Berapa? Mau gocap pokoknya 100.000 teh aing teh lah mai boneka hiji, Mie ayam sabungkus. bolu otang hiji. Teh anjing meuli eta. Biasalah alay-alayan selamat ulang tahun. Tulisan teh. Selamat ulang tahun sayang. Anjing. Pakai C. Pakai C. Ente sayang, jangan sayang. Kasabara tahun itu teh. Hah? Kasabara tahun si Cayang. 2017 berarti umur seberanya urang teh? 18 tahun ya. 2013 mah umur 18 lah ya. 18. 18 nah itu berarti 17 berarti setahun ada di bawah orang. Sweet Seventeen Sweet Seventeen. Sweet Seventeen. Sweet Seventeen. Mengapa selalu Aku yang Kan aing teh caritana teh hayang so sweetnya. So sweetnya da bala aing can boga motor. Nya motor. Jadi make bolu ini tah. Make sepeda coy aing. Demi Allah aing eta mikir make sepeda ka Kampung Gombong nya Ciluyun ka ditu deui. Geus sampai ka ditu teh ekspektasi aing mah nya di ieu gitu nya. Wah gitu so sweet. Nocing gitu. Diusir aing. Ku kabogo aing diusir. Jangan baheula. Kalau tengah pikiran ente ini ka imah ka Bogor naik sepeda. Di mana? Eta Di mana? boluna disimpen di mana? Di pokoknya si nanti si sepeda teh karanjangan. Oh, karanjangan. Simpan Oh, si simpen bolu di teh dinya. keranjang. Si Jeung boneka boneka ku aing dikantongkeun. digandong. Belenyong kan ada jauhnya. Di mana? Di Gombong, Gombong. di Cililin ke Gombong teh lumayan jauh. lumayan. Anjing bari jeung gitulah papanasan pasti pikir teh anjing kalah diusir aing eta. Diusir ku saha? BBC. Buka bogo aing. Nah, Teuing kayak gitu kan. Mane mau cenah ka dieu teh. Mane kan emang kasar. Mane mau ka dieu teh make sepeda ngerakeun anjing cik aing. Pan aing teh yang susah subitan teh. mana siga Stranger Things kan make sepeda, sama mana siga budak-budak Stranger Aing Things. jadinya diusir balik aing anjing. Balik ke aing ternyata. Terus boluna dibawa di Dawa deui ku aing da aing najis rugi anjing bening ku aing. Najis rugi anjing. Entah ketang boluna dibikeun bonekana dibikeun. Tapi mana diusir. Aing diusir. Tadi bere cipokan-cipokan. Ento beli cipukan. Salah. Itu anjing langsung balik ke aing langsung SMS balama SMS gitu. Oh minta hampura. Rp1 per karakter tuh. Ento. pakai sia. Oh, ento. Aing make naonnya bala teh. Ceria. Lain, nexian. Oh, nexian. Diusir ya aing balik ke ka imah anjing geus gawe deh aing ngecek wajib deui. Tapi kalau lampiaskeun teh pas ngojek teh anjing. Langsung setelah kan berikan aku lagu pang. Langsung aing teh lagu Lagu pang. makhluk jalanan.
memang itu salah si Andi metode lagu pang jalur nyetel teh lagu pang rock jalanan kan pang tapi tambah rock deh. Simpan di hati itu aja. Aduh. Tah mengenai tadi mana cipokan eta jadi aing kapancing. Aing aya berada aya cerita ya. Hidden story. Geus dewasa lah tahun 2018-18an di Bandung gawe di kayap aing di Kina di Pajajaran. Jelasin. Geus lah aing teh tepang sih. Aing geus lah aing teh nya di tepangi jeung bawaran aing SMA teh besti pisan aing. Ngaranna teh si Cabul. Laniana emang si Cabul. Besti Cabul anjing. Di waktu teh manehna teh heusi ka cerita manehna teh boga ka Bogoh, badak PKL. Kan aing ngekos baheula teh jeung si eta teh. Si Cabul teh. Heeh, ngekos. Aing teh emang si eta keur gawe peuting, aing gawe isu, aing balik teh. Boleh sia, mun ibadah resih kieu kosan teh. Henteu dang aya naon ceng teh. Henteu cenah naon. Anjing bak teh datang ka Bogohna. Tah, datang ka Bogohna ya. Ka Bogoh si Cabul teh. Oh, datang ka dieu. Kosan. Dang, mana bisa teh ka kosan sabalah. Gaskeun aing kalem ngarti ca aing asup ka kosan sabalah ka kosanna si Tanjidor. Laniana teh si Tanji ku aing karena memang jiga Tanjiro atau merah dalu Itu saeutik. Tanjidor karena emang nyalain body shaming gitu nya. Siga trompet mantra. Nih lain body shaming mah. Letik berarti awak nya letik segede Heureuna gitu. Semi bullying si kecil bawaan namanya. Lain. Si kecil. Tidinya teh meureunna anjing aja aing teh nyetel musik teh tarik ke. Tarik kita musik teh jeung nyetel film Dilan kadang teh. Si eta teh saha Si Cabul teh Cabul teh. anjing. Geus aing teh jongjonna aing teh main game Tetris bae teh di kosanna buat aing sebelah teh. Beres sama aing teh. Di kosan aing teh. Beres keluar. Sekarang teh Jo kieu manggal beres ya di kosan teh teh. Benar boleh sih. Bareureum teh dieu teh anjing. Asa ceng teh dicipok di bekam. Demi Allah anjing. Bareureum anjing gitu. Di bekam. Aduh anjing cai teh. Eta aing cerita aduh anjing. Eta mah mun telekan oleh waktu teh bener. Sare di dieu anjing. Di dieu dicuk. Sabaraha titik gitu. Loba anjing di dieu. Eta mah terapi. Tapak bibirna. Cai teh. Terapi. 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 Cai teh mah dicipok teh di bekam cai sisirna mah. Anjing Tiga kan beungeun teh halus teh bener. Tidak begitu nanti. Aing pernah sih nanti. Aduh aing teh si Cabul eta. Aduh bulan. Apa ya dibangkitkeun deui eta. Biasa Tapi geus beres keluar. Gitu teh. Itu kan aing biasana mun geus teh seger lah nya seger. Manehna mah leuleus. Ngalempreh. Cai teh anjing manehna mah jiga geus diserap cai teh saripati aing teh. Asa da kabayang sok di dieu beureum. Di dieu. Di dieu naon cai teh anjing. Eta fetis awewena naon? Cai teh bu. Kureugit meureun eta mah. Oh leungit gede sirahna. Leungit gede sirahna. Bocah aing teh aing pamajikan mana siluman reungit atau siluman siput ya. Di dieu. Aduh anjing Allah aing teh. Terus kumaha teh rek gawe teh? Henteu da eta manehna gawe peuting. Anjing pokona mah geus mun datang ka Bogona. Awakna teh mah lalung sewe. Jadi geus diserap beureun energina teh. Siana eta awewe teh memang tuang nyerap energi sigana mah. Anjing eta. Ting memang bener-bener reungit nyedot getih sigana. Di dieu teh bareureum. Malaria. Malaria kan reungit badak. Jelmaan eta mah. Tiba-tiba Jelmaan eta mah, tiba-tiba eta mah nya zaman ini mah kangen-kangenan lah. Ya. Kan bae lagi keur geus aya zaman video call nya. Video call sari lah meureun kitu nya mun VCS. video call sari. Video call sari. Video call silaturahmi. Aing teh. Dang seureun geura sare atuh ka aing teh. Kayak heula atuh cai aing teh bu da barang kene. Marek naon ceng henteu cow. Aing sare pareumana ku teh. Karenongkeun si sarung teh. Kumanehan teh. Kieu. Anjay. Aduh anjing jahit. Lah pas kejadian datang kok disingkapkeun teh sarungna onte. Kan aing teh abi sare aing teh abi sare ya. Da ini geus curiga. Ieu budak budak ya sesuatu aja aing. Ku aing cai teh mah kudu rada diinvestigasi aing ka BB sare.
lampu di pareman gitu. Mari nelpon eta teh. Enggak saya sayang-sayangan gitu. Harewas bojo gitu apa teh maneh bang. Kieu anjing pesan cai. Halo aku eta keur ngenyang cai. Klimaks. Aduh anjing bola. Tapi dah anjing eta lucu mah ceritanya teh. Aing bunyi saya teh beak karat masa bapoe teh asli aing. Eta bokana nyaritakeun saya teh aing. Mana pagi jeung saya tak bul. Sampai akhirnya mudah-mudahan sih gara-gara nikah lah jadi. Di Loba Bandung. kabogona baheula asa ngan manehna we Pesona berarti nya. Heeh, pesona anjing. Jeung aya adik ada ini saya sok silih ledeknya. Model masalah tempat teh aji. Kosan. Heeh. Kosan teh di garisan ku manehna teh anjing di Area lakban. orang gitu nya. Oh, iya area orang, iya area maneh anjing cai teh cenah naonan goblok. Kedaulatan. Asli mah manehna. Terus isuk-isuk rek mandi drama heula si goblok. Kan teh sih dia aing bere cai teh. Boleh sih keur mandi buru cai kereta keur kaparengan si Piji jeung aing bareng. Barengan. Buru geura mandi cai teh bisi kaburu aya si ibu kos rek mandi. Oh, dang keula tuh cenah eta. Ngamusikna teh mun teh salama lagu-lagu rohani untuk pop barat lah gitu. Model namanya Ariana Grande si eta mah kari itu. Eta mah anjing di luhur teh memang diledekan heula anjing ti luhur teh ku aing teh. Pas ka handap eta mah anjing aya barbel. Barbel. Dang ka aing teh. Anjing gagah euy kitu-kitu barbel teh. Nepi ka dialungkeun barbel. Ceprot kana ieu. Kana kurung manuk. Guru manuk eta manuk ceker eta mah murag si manuk teh pae anjing anjing guru-guru pae teh murag pae aing teh anjing aing buru-buru lupa teh aing teh kajero teh Bisa kata bisa katalakeun eta mah anjing si ibu kosan jeung nu bogana jeung anakna kenapa chef enggak om ini itu cenah jatuh aing teh tilun bohong aja aing eta ku barbel ditaklok aing aduh saya teh banget kayak gitu manuk naon eta? manuk kenari na emang murah ngan kurungna mahal teh emang mun teh Atuh rusak salama kurungna. heeh kurungna teh di Jepara meulina teh asli Jepara mun teh salama ting 3 juta kurang teh lebih ka anjing hancur sih eta manukna pae bae anya cengadang ka aing teh sekilot sia nanaonna tuh anjing da siang ngaledekeun aing tuh juga aing teh seseri aya aing mah atuh tija-tija ya ka aing. Nah, cenadangnya manuk teh bet pae. Eta manukna panyakitan cai gitu. Cingana mah heart attack cing aing. Penyakit jantung. Jadi modal langsung jantung. Manuk serangan jantung. Aya bar-baruan. Sama anjing cenah le bantuan aing. Hai atuh cai aing sia nu ngalakukeunana. Nama ge jeung aing kudu ngabantuan cai. Aduh, anjing. Cabut. Aduh. Aing. Aduh ya Allah. Ah, anjing pokona mah sia teh bakarep we pokona. Manuk. Tah ini dongeng si eta deui. Katinggang barbel anjing. Ayam teh manuk. Jadi si manuk teh teu kan mun murah gegerbegan langsung ngesetak eta mah one shoot one kill teh bener. Iritel. Asli anjing. Aduh, asli teh begitu ngagubrak teh manuk teh langsung paeh we, sing jengker. Cai teh berarti alus bol cai teh leungeun maneh one shoot one kill aja aing. Aduh anjing. Cabut. Anjing beakaran pokoknya mah anjing nu mah capek aing ngadoe ke eta sebenarnya mah kudu mah tong dicaritakeun live hack. Anjing. Spoiler. Aya deui. Cabul deui ya, cabul ge. Mun teh salamat ya teh hari Valentine. Wah, 14 Februari. Heeh. Terus Manehna teh cik manehna dang cenah. Ka aing teh naon cek aing teh naon dia yeuh cek aing jeung aing. Anteur ya mere bolu ka boga aing hayu cek aing. Belbotan. Lain. Cek aing teh bueung geus bolu mah bolu Amanda cek aing teh nu murah sesuai budget. Ulah tudang anjing Holland anjing cek aing. Gila. Boga teh duitna aya heuh ayu cek. Kayak kalem ku aing mah dibere udud cenah. Anteur mun di mana aing ngobrol di mana. Sama ka warung we goblok cek gitu. Aing kaja Urang ngobrol di mana? Mana ngobrol jeung bapana. aing teh tak ka warung. Jai aing teh ka warung anjing cek aing teh. Hosok tapi aing beulikeun rokok heuh cek mah. Ngobrol jeung si bu warung. Anjing. Carita teh anjing beuleuh nyeung kawalan teh.
Karena motor KLX kan leutik ke KLX nya. aing eta pengorbanan. Nyeng sol diuk teh da nyekelan bolu kieu bae anjing cek kieu Kan bisa kieu, berenang di kieu. Apaan manehna ceng? Kadang ulah risek anjing si eta teh kan jelemana emang apik Apik, bisa. ya. Ulah penyok aing teh kieu Perfeksionis, we ya. nyekelan bolu teh da sieun. Sieun risek balenyeng ka ieu mana. Lila eta ngobrol aing dipelak. Tutung nama anjing aing sorangan nu maya rokok goblok. Cuma da geus si baya cek geus anjing cek aing teh. Lila sama anjing cek aing teh. Aing amek teh kasih eta we teh. Wah tudang cenah tong baeun lain goblok da aing teh deh. Era cek aing teh. Coba di lemur batur nya lila di se. Mane ngeunah cek aing teh. Ieu ngadu juga. Ngadu sungut anjing aing cek aing teh. Jadi nyaki kan ada sungut jeung rokok. Saya teh mah anjing bener kan bae karep pisan. Kalau kuain aya di kosan eta mah loba aing kisah teh. Batura ayeuna masih kokontak Masih aya. kene masih Ayeuna masih gawe di ditu. Ento enak geus digawe di golf di ngarti itu teh. Kota Anu. Baru Parahyangan. Oh, Kota Baru. Saya teh ngeng dang ondang atuh aing, ondang. Oke, bu ku aing diondang. Ku aing didatangkeun tah ieu gitu. Lucu sih karena anu jalan mana. dibekam emang lucu aja. Nu dibekam teh tah ieu gitu. Eta bener bang, kabeh aing nyaritakeun da. Emang kabeh alumni carita, eueun nu teu seuri kabeh seuri. Mainnya dah heueuh anjing cai si cabul lagi aya ku aing dicaritakeun teh. Heuh kitu Bang. Ah anjing ngomong kana teh. Ah gitu. Ada. Pokoknya anjing lucu aja lah. Aduh anjing. Allahu Akbar. Masih berarti nya si cabul eta masih kokontak jeung mana Masih kontak aja. Emangnya sok. Can kawin berarti. Can mudah-mudahan aya jodohna lah deh. Amin. Aya si yo si Tanjidor tah. Pokona rupa-rupa aing di kosan teh Tapi emang lamun jelema nu pernah ngakos pasti we ararantik euy. Araraya Baraturan cerita. kosan teh aya. Teu baturnya urang gitu mah. Asya anjing. Kan si eta pecinta reptil. Repet lu. Itu reptil. Ngurus Reptil, buaya anjing. Hah? Bayawak. Di mana? Buaya di kosan. Terus ngurus orai. Hiji waktu geus hujan badag manehna si tilu manehna teh kabarna si tilu aing si piji. Balik lah aing teh geus hujan badag teh. Cik aing teh anjing naon eta cak aing teh. Sugan aing teh bayawak. Soreng buaya da aing teh reuwas men. Buaya cek aing. Aing biji anjing nu boga kosan teh. Kenapa nih buaya bu cek aing gitu. Jotor jo anjing. Asan di kelas aja. Kenapa nih? Datang bukosan. Buaya. Di kosan buaya. Asli anjing kanap. Emang di kosan tiru tapi eta buaya turun meureun neangan cainya haus emang dia lagi. Da yang nginum buaya kita sarua sato. Ada emang sato lain sarua sato. Kerunyung lah aing teh. Kenapa nih? Buaya bu, cek aing teh. Walah, punya siapa? Torojo si Tanjidor teh. Anu urang mah bener udang sarenya, udang sare can patieu. Nu urang aja tongkane bisi apaleun si ibu kosan. Nyawa geus aya di dieu. Si ibu kosan teh geus aya di dieu. Kamu eta buayana, leutik, kamu jangan ini cenah. Tong ngurus buaya nu mah ngurus mah manuk. Cik ibu kosan mah mau si eta teh. Mun manuk mah paede si cabul cai. Aduh, anjing. Lembek anjing. Lucu anjing. Lucu. Aduh, anjing. Terus kumaha buayana dibawa deh? Dibawa balik teh itu orang Sorea, orang Ciwidey, dibawa balik. Dah tuh ngurus buaya kok ngegero cek aing. Ngurus gimana bieu kumaha orai. Kuberit aja ge. Orangna teh kuberit. Berit nu bodas. Heeh. Lompat berit teh ka kosan aing ke kamar aing. Senaon goblok cek teh ka kamar itu abeureut geus karunya diurus ku aing berit. Siang ngurus ieu reptil, aing ngurus berit cik aing. Tukar tambah, ayo. Ayo anjing. Eta wae lo anjing. Lo energi anjing ya kieu. Sistem eta. Asli teh Kalau ngurus naon wae eta si Tanjidor? loba anjing nya buaya. Pokona reptil-reptil we. Alaba-alaba. Tok londok teuing. Iguana berada keren. Geus sagara diurus eta mah. Aya laba-laba nu kitu aya. Laba-laba. Aya tarantula. Bala-bala. Tarantula. Cai teh sing Lancah mau enggak wah lancah mau? Bawaan sa kamarna teh. Nah, teh si Agus, poe si Unang. Teh si Unang. Anjing. Cai teh nang mana ya cai teh anyir deh ke eta cai. Nah, pan pecinta reptil cai teh. Bisa we anyir teh penyesuaian. Orangna naon?
Rai Cobra terus Sanca Albino emang pecinta reptil pisan saya. Tapi di kandangan nih. Di kandang Namanya dilepas Kandang. oleh Masih dilepas, masih luar lewat. tapi ka manehna apa bulan-bulan ganti kulit teh. Enggak apa. Udah manehna ge abang pecinta reptilnya jaketna ge kulit anjing pernah hiji waktu tak keur motoran Kulit reptil. anjing cai. Dasar anjing motoran teh ka ieu Alun-alun Bandung. Oh nya. Anjing kan manehna mah sorry nya urang ge sarua hideung kan manehna teh. Anjing make jaket kulit hideung kacamata hideung anjing. Dan kolektor lain. Terus yang ayah kan sok ceplos anjing Man in Black. Aing kan saya tahu. Aing di seseriana jeung saya tahu. Anjing atuh malah kitu. Anjing keren mana Man in Black cek teh main film aya. Man in Black ting Hellboy cai. Aduh anjing tandukan. Padahal eta we di standing-standingkeun cari eta teh di standing-standingkeun motor teh. Anjing keren motor teh Versa standingkeun datang ka imah teh anjing. Nah cai aing teh didorong mana jijang potong stang. Stangna potong anjing eta kumaha teuing aing teh kan stang teh proteper ya. Tapi proteper ge meureun nu lokalna da Lokalnya. semplak anjing si Nah bisa anjing. labung beureun teu labut nah cai teh beuri kurangna di standingkeun anjing aing teh di standingkeun potong si eta stangna demi Allah aing terus mainnya mau kumaha untuk potong teh sabelah we aja ini aing gas kumaha gas di kieu cing aing goblok min sitar cing aduh anjing di kieu aku beli kieu ngeng anjing Ku plenjir. demi Allah aing anjing cing sarehat aing si Unang si Tanji Cabul. si Cabul cing sarehat cing gede milik cing geet jorok aduh anjing Min sitaran. aduh Colok. Masuk akal. Gas dikit. Astagfirullah. Ya Allah. aing mah bener Pak Gas dicop. kamar eta mah euy anjing kamar Di mana daerah mana kosan mana? di Terasana tukang rumah sakit. Lagu Terasana. Teras sana atau teras sini? Aduh, anjing. Di mana teras sana teh? Di tukang rumah sakit Melina di Pajajaran, Pabrikina, rumah sakit Melina kan tadi tukang. Oh nya nya Terasana. Oke, si. Eta urang kan lamun dahar Heeh. ka indungna almarhum drummer Andra Ektin. Dirinya kan orang dinya drummer nu gendut gini. Aya mah geus almarhumnya. Kela. Baca dirinya pokoknya nama si Cabul we geus beak pokona kaca teh. Eta lamun ngumpul tiluan kumaha tah? Rame demi Allah anjing. Mun nyambung deui pokona mah cerita geus eta we. We episode ieu. Bae, mana terus. Ayo urang mah kan dina Sagor PTT lamun dahar teh ku urang di koordinatna teh. Mun dahar teh dahar cai. Sabar ewang 10.000 ewang mahal teh cai 2.000 cek aing. Anjing sih mahi kana naon 2.000 mahi jeung aing mah kalem. Tapi da mahi alhamdulillah 2.000 ge karena orang geus deukeut jeung almarhum Bu Usko baheula. Kan di patungan nya 2.000 jadi opat 8.000 kan. Lawa pewang. Henteu emang jadi dahar teh karena memang baheula lama urang ngarti lah urang boga cicilan KBG boga cicilannya opatan can mayar kosan. Tapi dan nikmat dahar eta najan jeung pindang jeung orek tempe kerupuk. Nah ada 8.000 mahi eta. Asli urang mah mahi karena emang geus deukeut jeung si Ubus. Oh jadi ditambahan menjadi. Oh iya we yang memang mun ketika manehna keur hampuran kitu teboga duit kanggo modal ku urang bere nyeum gitu. Jadi mun cukup urang mah mulang lah gitu. Mun soal dahar lagi sok riweuh si Cabul mah nyangu eta nyangu ngomah sangu nepi ka bodas pisan sangut nepi ka bersih aja cai teh Cabul asa ngomah beas ngomah berlian cai nepi ka herang mah Make baik lin. asli mah anjing jelema eta mah memang bersih pisan gitu mun sagala naon Emang iya mananya perfeksionis nah mananya kan jelema gitu Tapi halus oke sih eta. Tapi ka jelema perfeksionis tapi lucu aing. Lucu eta jelema lucu. emang lucu pisan budak eta mah ngan mun keur ngamek we caritana ngamek mun ngamek teh balik gitu anjing mun ngamek teh ku Cabul jadi gini anjing aduh iya El Gorilla. si Cabul eta aing teh bikin banyak Cabul dang bebeja anjing bening kieu da mana tinggal dulu anjing Aing beuseut. Aduh.
Jaket aing bisi cabul beak hiji anjing. Naon Ku digegelan. Digegelan. Dipake apel cari saya mah kan caing teh kuaing teh sebenarnya nyambul caing teh bobogohan mah sesuai budget aing teh sakali ngapel ulin mau ulin ka Bogona ka eta naon PPJ atuh aing can pernah caing ibu ka PPJ PJP. PJP mah PJU. aing balik-balik anjing Sen aja aing teh jaket aing bolong. Udah ngampura tadi dipake tilam. Bangsat sih aing teh. Jadi diuk di najok motor meureun ting base teh dipake tilam jaket aing atuh bolong kana knalpot goblok sih aing teh cabul anjing kalakuan aing. Mun geus apel teh memang pas nek genit apel mah anjing bersih gaya warangi balik apel teh sia kunaon cing lu beak duitnya sia cing aing teh. Oh anjing dang cenah sakali jajan teh 400.000. Mending dahar jeung aing cek aing teh 2000 ge seueuh. Aduh anjing. Aduh aing teh cabul eta we. Anjing. Lucu sih. Wajib ya. Bener, entak urang ondang geuning ke si cabul ya bener ieu mah hiji maksud mah. Memang arah anjing di kosan. Seberapa tahun ini? Urang di Plen Bandung teh di Terasana eta ngontrak sebelum pindah ka Maleber urang di Mabebe. Dia teh setahun. Oh nya mana bahasa ka coffee shop urang teh di Maleber nya geus Maleber. Di Maleber eta pas sebelum di Maleber urang di Terasana heula. Baheula mah urang memang super irit karena memang urang baheula loba nya cicilan teh nya mantuan indung, mantuan babe adi oge kan. Jadi urang ngamanajina bener-bener baheula nepi ka cai jang minum mau ti pabrik aing. Aduh aing baheula teh saking ku sulit-sulit. Arapalin barudak kina mah aing sok mau cai kina Jerigen. lain dina aqua anu 2 liter gitu teh. Aqua nu 1 liter nu gede geuning aqua. 1 liter setengah. Oh, Tah era-era ge aing anjing geus kan bae nu penting mah aing bisa nginum gitu aing. Tapi urang eta hiji-hiji nang ngekos alhamdulillah boga ibu kos teh bager pisan euy eta Bu sangaranna teh da pokona bager pisan mun manehna masak ieu. Kirim ka luhur teh ka urang hungkul ka kamar urang hungkul karena ku urang pas baheula kamar eta kosong teh ku urang ditawar-tawarkeun oge gitu ka batur teh nepi ka pinu lah tapi da emang kur dua si kamarna ge nepi ka aya oge loba nu ngontak dinya baheula aya si Paskah tah sebelum si eta teh aya ngaranna teh Paskah orang Nias rek nyebut sih orang Aceh. orang Nias coy Nias mah ieu naon batu nu Nias teh Sumatera nya eta mah nya Aceh lain memang beda agama jeung urang teh si eta di cenah ka aing teh salat anjir ngingetan salat mun panggil jeung aing teh si eta mah boga naon nya gimik lah kita gimik sih mun panggil teh saya helona gitu di cek, Paskah, cek teh, Andi, cek, kumaha damang, sange, goblok cek, rupa-rupa eta jelema borangan, re, anjing demi Allah, ngompol di kanal guakeun ti peuting teh, di kamarna anjing, emang kamar mandina di luar, di jero di handap, kan jorok kata jelema jorok di jorok, nah aduh si Paskah anjing, baheula, nah aing teh paingan aing ulah wae ka kamarna anjing. Pas hiji waktu meureun manehna pindah kosan, goblok geuning kamar balatak pisan mantap. Nah, urang nempo-nempo di nu IG sok aya Ya anu. nu sampah. Pernah ngalaman real. Emang bener aya nu kitu teh. Palingan ulah gitulah ulah. Ulah ka. Tapi bisa disembuhkeun gitu. Mun urang misalkan urang minta air lah curang teh. Urang ka kamar mana? Gak usah dang. Gak usah Di, saya ambilin. Cokotin ku maneh saya aing teh ulah wae ternyata memang balatak pisan. Tapi ka si eta menang guni mah loba aing. Gitar anjing di si eta dijual murah ka aing. Dipangwalikeun ku ka Bogona dijual ka aing. Sepatu aing di si eta mah. Emang jelemana gitulah resep kana judol kana ditu. Padahal di Universitas Hukum Bandung teh STHB eta di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Di dinya sekolahna. Oh kuliahna di dinya. Dekat Eger. Hah? Dekat Eger. Ciamplas. Sama Eger. Nah, anjing lucu. Eta wajib didatangkeun si Cabul. Masih didatangkeun. Matak urang anjing kangen teh hayang nyarita eta teh bulan puasa ngan anjing. Aduh lah. Cabutna heulaan maneh heulaan si Cabul. Ti kosan heula si Cabul. Cabutna heula urang. Terus kemudian si Cabul we
nggak teh cabut lagi di kosan eta. Sabaraha harga kosan lagi? Teu teh orang sabaraha, dapang murahna karena memang kosanan teu begitu bagus kosanana. Cuman ya bagi orang mah cocok karena sesuai budget eta. Pangberesina pokokna mah aing nu ngabalaan si eta nu ngabersihanana cabul mah kitu. Da cek aing nepi ka di kamar teh disekat atuh anjing manehna mah kulakpan. Ieu daerah maneh? Cenah ieu daerah cabul. Mun maneh ngage cabul kamu gitu anjing cik mana. Suku eta, suku Cenah gitu. Aduh anjing. Lucu si cabul lucu. Kosana ya segede kieu. Lebih panjang lebih panjang ieu. Cuman nya 12 meter sana panjangnya? Oh panjang goblok. 4,5 bener 450.000 asana. Sabulan. Oh 4,5. 4,5 450. Murah lah segitu. Murah kayak gitu. 2000 sabaraha? 2018. 2008 aja. 2018 gitu sana. Ting under da pokona mah murah da. Teu laten teu nyampe ka 600 henteu. Urang we 7,5. 7,5 jeung 800. Nah, teh emang deket ka kota di dinya mah. Iya teh. Urangnya balang ngakos di Katamso sekali, di Antapani sekali. Padahal iman ini orang di Mamatoha anjing deket. Tapi sebener pasangan mah Allah teh nyimpen teh saling melengkapi teh bener. Bener serius. Setuju orang. Karena orang ngekos di Katamso ge jeung si Imam bala pisan si eta. Kurang we di beresan Nah, teh. gitu. Dah cabul ge jeung kabokona ayo. Anjing. Mainnya kan emang gaya aja diulakeun teh gaya cabul. Kabokona mah make smash, bro. Asli anjing keur datang kayak gitu anjing. Datang ngakosan. Anjing cai teh aing teh apa ada kabokona keur dicai euy. Bol cai teh. Itu motor tukang ojek nu saha anjing. Pakai smash, pakai tanda nunggu di repet gitu. Aduh, getar teh. Eta motor kabogona anjing cek anjing teh keren kieu cai teh halus teh gengsian. Aing merah jadi mana teh anjing cai. Si cabul anjing kelakuan cai. Lah, kita undang nanti cabul ya. Kapan-kapan kalau menonton mungkin boleh di komen, Masih boleh saya di hayang urang atuh ondang heuh cai teh mun pas waktuna ku aing. benar. Tapi cabul apal teh podcast, ente buka podcast. Apaleun. Apal. Jeung cenah apa podcastan atuh. Aya meureun. Nah, dukung we heula tuh urang teh. Untuk sekarang mah nya masih kene alitan lah. Betul. Ya kalau itu terima kasih yang sudah menonton. Iya orang geus teu kuat ya nyari Asli episode ini mah beak anjing gue si cabul aing. Ah. Geus aing lamun panjang waktuna mah beak geus eta mah loba carita gitu teh. Begitupun urangnya aya sok dicaritakeun kumaha ge. Asli kayak kan ini POV dari POV dari Andi, tangke POV dari cabul. Saling timbal balik. Betul. Kayak fotona asupkeun lah kan. Aya, boleh. Boleh orang di minta fotona kayak orang di hapusna thumbnail. Oke. Yang lu standing. Oh si Tanyo itu apa Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau yang pengen t-shirt dari Andi masih boleh. Caranya gampang, kamu tinggal screenshot aja. Kamu sedang menonton SMP Podcast di YouTube atau sedang mendengarkan di Spotify. Upload di Instagram kalian dan jangan lupa di tag ke Instagram kita di SMP_podcast. Dan jangan lupa tag kita juga masing-masing ya. Yes. Terima kasih sudah menonton. Biasa panuntungan. Asal gini. Berdoa dulu buat para pemirsa. Ya berdoa. Coba apa doa dari Andi? Semoga doanya tetap yang sama, diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dari segala jenis urusannya. Yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodohnya. Betul. Amin. Pokoknya semuanya segala dipermudahkan lah. Nah, amin. Kalau gitu terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.